Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Langkung tipayun hayu urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu mana dina kasempatan ieu urang sadaya masih dipasihan kasehatan. Sehilap shalawat sinareng salam mugia tetep dilimpahkeun ka junjunan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, para sahabatna, oge ka urang salaku umatna. Amin amin ya robbal alamin. Para wargi anu kusimkuring dipikah hormat. Dina ieu waktos simkuring bade ngadugikeun ngeunaan pentingna kakulawargaan di masyarakat. Urang salaku makhluk sosial tangtos peryogi batur di kahirupan urang. Kunaon sih urang sadaya peryogi batur? Sabab sawaktos-waktos pasti bae urang peryogi kana bantosan batur komo deui sareng anu namina tatangga. Urang kedah ngajalin kakulawargaan anu raket pisan sareng tatangga. Jadi tatangga nyaeta lingkungan masyarakat anu paling caket sareng urang, anu bumina papayun-payun, anu bumina digigireun atanapi anu bumina dipengkeren. Anu pasti paling mimiti pisan ku urang direrepot. Faktana upami urang bade ngayakeun acara ageng pasti tatangga mah direrepot. Upami urang nuju papait pasti tatangga mah anu paling mimiti dituhunkeun pitulung atawa dituhunkeun bantosanana ku urang. Ku kituna urang kedah pisan ngajalin kakulawargaan anu raket pisan sareng tatangga. Seueur sarana sangkan hubungan urang sareng tatangga teh sae atanapi kakulawargaan urang teh raket pisan ku cara silih pasihan upami urang gaduh rejeki langkung contohna mamen atanapi anu sejena. Terus silih tulung upami tetangga urang nyuhunkeun bantosan urang. Urang kedah ngajagi sangkan hubungan urang sareng tatangga teh tetep sae, ulah nepi ka raribut, teu akur komo deui nepi ka gelut mah. Saha deui lamun sanes tatangga anu ikhlas ngabantosan urang upami urang aya kasusah. Kadang ari wargi mah sok aya wae lamun ku urang dituhunkeun bantosanana atawa pitulungna sok kedah aya balesanana. Ku kituna ngajalin kakulawargaan sareng tatangga teh atawa napi ngajalin kakulawargaan di masyarakat teh penting pisan. Para wargi anu kusimkuring dipikah hormat, mung sakitu anu tiasa kusimkuring ditepikeun, simkuring nuhunkeun dihapunten upami aya kalepatan atanapi aya kakecapan anu kirang merenah. Mung sakitu anu tiasa kusimkuring ditepikeun, simkuring nuhunkeun dihapunten upami aya kalepatan atanapi kakecapan anu kirang merenah. Hatur nuhun kana perhatosanana, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.